Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Anu kahiji nyaeta Wakil Pupuhu Partai Demokrat Syarif Hasan negeskeun partaina teu acan resmi ngagabung dina pamarentahan Joko Widodo sareng Ma'ruf Amin. Nurutkeunna, dugi ka kiwari Majelis Tinggi Partai anu dipimpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono teu acan nentungkeun sikapna. Nya emang teu acan, saur Saepul anu diwawancara ku wartawan dina dinten Senen kaping 12 Agustus 2018. Saepul nambihan lamun aya kader Partai Demokrat nyebat parantos ngagabung ka pamarentah, hal eta teh mangrupikeun pamadegan salirana. Yen aya kader-kader nu boga pamadegana parantos ka pamarentah tur sajabana eta mah masih teu acan diputuskeun secara resmi bejana. Anjeunna oge nyuhunkeun kanggo sadayana pihak sabar iwalti sikeun politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Tinggi Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat ieu bade diproses heula sareng masih sementara diagendakeun saurna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana, mugia ieu warta mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.